berhirup di dunia, amal kersam berenjaga di akhir moal sulaya. Gening maut ngadodo borosok di poho-poho, datang na temerenya ho ngageretak taya tempo, taya berang taya peti, taya raja taya kuring, di mana ajal gesuping temenang tempo anaki. Orang nyawa rejeng badan nungges lila babarengan, datang mangsa papisahan padurai tineng amitan. Lain meren lain sugan, da ieu mah kanyataan, kabeh pasti ngarandapan dening awak urang pisan. Kaget rewas mata mencrok, rehab ranyu mungguh bengong, napas ngangseg ngagenggerong, nu deket geus teu ka tembok. Orang ieu teh sakarat dicabut ku malaikat, nyawa ngangseg mapai urat, teu aya daya kelumpat. Boromah keur suka bunga, ngatur nafsu seri bunga, beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barzakh. Geus waktu ninggalkeun lembur, ngajug ka alam kubur, meunang ali geus diukur, mahikeun awak sakujur. Rek naon anu dibawa, duit loba sawah lega, meunang ngumpul tea belaan nipu paseha. Meunang tisuk struk didungdung, nutok dipake adigung, kana solat mata linglung, waktuna zakat na embung. Ibadah ka toler-toler, nepi ka nyang hulu ngaler, lapur badan geus kalomper, ditemai maha goler. Ngajolopong diruruban, diriung ditarungguan, datang nu mawa pasaran, montong lila sosonoan. Harta anu ngunung, pakaian duit satangtung, ngan ukur bohe asiwung, ditambah kai keur padu. Lawang amal geus ditutup, panjaka keur waktu hirup, talang gebet henteu segut, padahal waktu mah cukup. Sakitu